Oh, belum ini tiba-tiba gigil di dia, selila aing teu meunang rezeki ya. Tapi kata pepatah, oke, asal daek melangkah pasti ada jalan dan rezekinya. Melangkah aja dulu sekarang mah. Kerja bagus. Barudak kamar anak teh satisen kieu poe minggu teh. Aduh. Ngarujak ngeunah ieu Saha itu ka dieu Lek. Woi. Naon Ka dieu atuh sakedeung. Karek jadi omongkeun tadi rezeki teh geus nyampak ya. Nah, kada. Ih, aya naon ieu teh? Diuk. Oh, punten ya. Sehat. Alhamdulillah. Lah ini teh saya ngarujak Rujak naon? Oh, ki rujakeun mah loba ieu teh. Oh nya. Nanti bisa naik. Eta. Si kadangku ya teh kieu ye. Aduh, aya ngampun teh. Tapi nanti keur ngaruhi nanti ieu yang ngarujak. Naon? Eta tah jeruk tuh. Belum. Oh, eta. Heeh. Hayu atuh naikkeun. Teu bisa. Teu bisa atuh karek kumaha teh. Teu bisa mah pangnaekankeun lah. Pangnaekankeun. Heeh, pangalakeun. Kira-kira aya we jeung urang mah. Pokoknya masa leuwih ti 3 lah. Aya nya? Aya. Berarti jang Paul hiji, jang urang 2 nya? Heeh, teu nanaon. Oh ya, nu di imah hayangan ieu hayangan nu hasim-hasim cenah kitu teh. Cocok jigana eta nya. Heeh, geus marideuna tuh. Bener alhamdulillah ya mah. Gaskeun. Ieu tuh payun. Badi lain kok, lobet Buat kan? Bener. Kebon teh asa Barawanya. bara laki aya nu ngurusna we teh. Nya rasa sekalian atuh uruskeun aing mah. Oh nya. Hayang kitu nama tapi loba biasa lah cabakeun. Mana? Tah ieu tah. Tah ieu ada sedang wajahna ieu. Oh, Jangan rujak mah hiji tah. Tah nu asak 2 tah. Jang oleh. Nya nu asak, yang oleh. Nu ieu nu hejo keneh, jang Paul meureun. Heeh. Baiklah, Sok kitu mah. naik. Gaskeun nya. Kalau yang Siap. topeng ulah kada ulah leuwih ti 3 nya. Ulah itu tilu. Iya. Baiklah. Adieu meureun ye naik nama. Ya, kemana bebas lah. Bebas. Wih, salah euy. Anjir. Krak. Wih. Nu mana tadi teh euy? Oh, eta teh udah siap lah. Ini presisi ya tempat ya. Kerja bagus. Strategis kieu dulu. Bah. Eta tah. Mantap lah, lu lain. Oh. Saya kurang nelpon aja kagok. Siap. Ada ulah tinggalkan yo. Wow. Kada ulah lu ti 3 teh ayo. Oke, siap. Buat aing tekor ya. Hiji nah kita karek hiji. 2 3 Ngomong buat ting 4. Aduh ya baik, aduh anjing. Alah goblok, tolong. Waduh. Kunaon si oleh? Aduh. Enak, sinyal teh euy segala manggil segala nya. Penting kumanya. Nyol. Nyol. Ayo. Kerja bagus. Tutup iya. Ya wes sinyal teh. Assalamualaikum. Nyal. Nyal.
Ya. Atuh. Nya. Lagi teh. Ampura atunya. Kawan aja nanti yang teh ada rubuh wae telepon HWC. Ya, setengah sih eta masih balik kamang. Boleh kamang. Hmm. Urang teh keur butuh eta cacing. Cacing kalung teh geuningan nyebar. Cingkalu. Heeh. Yang ubar saha ieu teh? Tah aya dulur, Dulur, kalungnya tipas cenah kudu. Cacing Oh, cenah. musim tipas. Nah, heeh. Jelas. Baiklah. Butuh sabaraha kilo? Sacukupna lah, saplastik leutik ge geus sedang lah. Oh nya. Heeh. Baiklah di mananya nu lobanya keur musim halodoh kieu? Tah, eta mata urang eta ka maneh kan eta sok daekan. Oh nya. Pangnengankeun ke di kuliah. Baiklah. Sabaraha ye? Gampang mah eta mah. Aya meureun seetik mah. Aya do etik mah do etik. Oh, baiklah ari kitu mah. Neng. Aduh, neng di poe teh. Benar. Langsung berangkat lah ya kami. Gitu lah, gitu. Jangan lila-lila di sini. Baiklah kalau seperti ini. Di dia juga nih. Biasa nama di anakeun tangkal naon ieu teh? Oh, talus. Loba biasa nama ieu cacing ge. Aneh. Sing kemarau teh da euy, jadi jarang cacing teh. Si Inya mere tugas teh aya weh. Tuh aing segala sanggalaan cacing enggak jelas. Tapi dinten teh oge geus mere pagawean si Inya teh euy. Ya jangan manjangkeun wae udud mah. Bener lah. Nuhun lah. Oke. Iya keur main bajing. Oh. Heeh. Ka mana? Ya, ke kebon kayaknya tah. Itu ngilu suka lomba bajing di situ. Oh, hayu. Wow, begitu Taruh stekar kecap. Terus loba hayam gitu Ini gimana gini. Sah itu tangkurak teh. Anjing. Waduh, sama jelema. Kamu kan mau benar. Goblok. Sia. Goblok teh. Pale teh. Hei. Sia. Pergi ke mana? Waduh. Aing udah nu aya bandringan ka dieu. Goblok sia.